Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring Firda Sania dina Warta TV Sunda anu nyajikeun informasi aktual jeung faktual. Pamirsa, salah sahiji rekaman video amatir warga nunjukkeun tina kamunculan angin dahsyat puting beliung nu kajadianana di Bandung. Pamirsa, nyanggakeun informasi salengkapna. Angin puting beliung dina Rebo Sonten kaping 21 Februari 2024. Kajadian di sababaraha daerah di Bandung nyaeta di Jatinangor, Ranca Ekek, sareng Sumedang. Angin dahsyat eta nyebabkeun karuksakan parah di bumi-bumi warga. Loba material nu diangkat ku angin puting beliung ti imah-imah warga. Dina kasaksian warga nu nyaksikeun kajadian ieu, warga oge pernah ngalaman kajadian ieu satacanana. Kanggo info salengkapna, simkuring tos kasambung sareng Nadia Maulina nu bade ngawawancara salah sahiji warga. Simkuring Nadia Maulina di dieu parantos sareng narasumber nu bade diwawancara. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Teteh sareng saha namina? Salsabila. Salsabila teh salah sahiji warga di dieu anu parantos ngalaman angin anu dahsyat ieu. Iraha sih teh kajadianana? Sigana kamari sonten hari Rabu kaping 21 Februari. Sonten kumaha wae sih kajadian angin dahsyat itu ngalanda daerah dieu? Awalna teh gelap kieu nya siga bade hujan. Terus abi ka luar imah nyandak acuk. Tiba-tiba aya anginnya kan, nu ageng pisan. Terus abi teh desieun nya langsung lebet deui ka imah. Dina kajadian saparantos kajadian angin anu dahsyat eta teh kareksakan naon wae sih anu dialaman ku teteh sareng warga-warga anu di dieu teh? Di lingkungan abi mah nya penteng, antena, ngarapung. Kabeh we ngarapung pabalatak pisan. Janten parah pisan ya teh kitu. Oh, kitu. Mugi-mugi tiasa laras deui nya teh fasilitas anu di dieu. Teteh hatur nuhun parantos diwawancara ku abi, hatur nuhun teh. Sakitu informasi nu tiasa ku abi wartoskeun, ku abi serahkeun ka Firda Sania. Hatur nuhun ka saudari Nadia nu parantos masihan laporan ngeunaan angin puting beliung. Sakitu wae nu dipika hatur, wilujeng patepang di lain waktos. Simkuring Firda Sania, amit pundur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.